Sabab Saur Imam Sahal bin Abdullah, la mu'minna illallah, wa la dalila illa Rasulullah, wa la jada illa taqwa. Teu aya anu nulungan kecuali Gusti Allah, teu aya anu nuduhkeun kecuali Rasulullah, jeung teu aya bekal kecuali takwa ka Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabagi-bagi jalmi tina ilmu sareng perkara dunyana kana 4 bagian. Nu kahiji rajulun atahullah ilman wa atahu malan. Yang pertama Gusti Allah masihkeun ka hiji jalmi ilmu sareng masihkeun harta, kapinteran sareng kadunyaan. Bahwa ya'malu ilmihi wa malihi, teras eta jalmi teh ngalaksanakeun beramal ku ilmuna sareng ku hartana. Kadua rajulun atahullah ilman wa lam yu'tihi malan. Gusti Allah masihan ilmu tapi itu masihan kana harta. Fayaqulu, terus ngucap eta jalmi teh law annallaha ta'ala atani islama, lamun Allah masihkeun sapertos Gusti Allah masihkeun kana eta jalmi, fa la fa'altu fihi islama yaqalu bahwa fil ajri sawa,
maka urang pasti bakal ngalaksanakeun sapertos jalma anu dipasihan ilmu sareng dipasihan hartana. Eta jalmi anu nomor 1 jeung nomor 2 maka Gusti Allah bakal dipasihan ganjaran anu sami. Nu katilu rajulun atahullah malan, jalmi Gusti Allah dipasihan harta walam yudhi ilman tapi teu dipasihan ilmu. Bahwa yang nauhu min hakihi tapi eta jalma teh nyegah dina hakna. Naon nyegah dina nganapakahanana keluarga, nyegah dina hakna kuduna sodako, nyegah dina kewajiban kuduna zakat teu zakat. Wayang pakohu tiba batil tapi eta jalmi teh nasarupkeun hartana, ngagunakeun hartana pikeun kana kagorengan. Maka eta Gusti Allah bakal dipasihan dosa anu agung. Anu katilu, anu kaopat rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Jalmi anu Gusti Allah dipasihan ilmu jeung dipasihan harta. Terus mengucapkeun lau anna atani mislama ataqulanan. Lamun Gusti Allah masihan urang sapertos eta jalma anu nomor 3 maka urang bakal nurutan la fa'altu bihi mislama yafalu, maka bakal nurutan ka jalmi eta pahuma fil wajir sawa, maka jalmi anu nomor 2 sareng nomor 3 sareng nomor 4 tetap Gusti Allah bakal dicap karena dosa anu sami. Hadirin rahimakumullah, aya anu disebut nikmat, aya anu disebut nikmat. Aya nikmat mah nyaeta salamatul akibah, salamet pungkasanana, salamet tungtungna. Aya nikmat mah tungtungna bakal menang siksa. Urang ayeuna nasorupkeun harta pikeun keagamaan, nasorupkeun harta pikeun keluarga, pikeun kabaikan, eta nikmat sanajan duitna ngurangan. Urang nasorupkeun harta pikeun kagorengan atawa pikeun toh-tohan, urang menang duitna, nambahan duitna sanajan nambahan, eta tetep nikmat sabab bakal menang siksa. Hadirin rahimakumullah, dina hal eta bila urang masih kalibat nomor jalmi anu nomor 3 atau nomor 4, hayu urang disarengan kami tobat ka Gusti Allah kalawan tobat anu saleres-leresna. Saur Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jalma-jalma anu beriman, tubu tobat angin sadaya ilallah ka Gusti Allah taubatan nasuha kalawan tobat anu murni. Saur Imam Ghazali, syarat taubat pertama nyaeta an-nadamah kaduhung. Anu kadua nyaeta tarkul ma'asi fil hal wal azmi ala tarkiha fil istiqbal. Ninggalkeun maksiat dina pada haritana jeung neja nekatkeun bakal ninggalkeun eta perkara maksiat eta di zaman anu bakal erek. Saur Kanjeng Nabi, at-taibu habibullah, ai jalmi anu tobat nyaeta kakasihna Gusti Allah. Wa taibu minan dzanbi kaman la dzanbala, jalma anu tobat eta sapertos jalmi anu teu dosa deui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullah wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'at wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala Allah ta'ala wa lam yajal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.